يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Kamu lucu ya, rame banget ya ya. Kita kisah ronge ke dia. Oh, nun. Yang suka jadi dong. Mau dia. Nah, emang pernah. Ih, saya pernah. Yuk, lucu. Kerencan kayak botol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للأنام واختصه بشريفة سمحة مستملة على الحكم والأحكام أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الآية. وقال نبينا محمد sallallahu alaihi wasallam man a'zama mauludi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al-mukarramun, para alim ulama, para bini sepuh, para hujjaj, para asatid wal asatidzah anu ku pribados sebat hiji perhijina pamugi atengirangan rasa kahormatan anu sangat ku pribados dihormati pamudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, santriawan santriawati anu sami-sami hadirin aya tempat anu ku pribados dihormati pamudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dekakantun aparatur pemerintah minal adna ilal a'la, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, bahkan Bapak Kapolsek anu sami-sami hadir di tempat anu ku pribados dihormati pamudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Khusus para panitia peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ku pribados dihormati mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dekagantun ka muratibul acara pangawasan carita anu parantos masihan waktos ka pribados guna pikeun cumarios dina raga ieu pangaosan anu ku pribados dihormati para mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Puji sinarang syukur hayu urang sangakeun ka Allah nu Maha Ghafur bahwa dina wengi ayeuna atas kudrat sareng iradat Allah urang sadaya masih dipanjangkeun umur ku Allah, dipasihan sehat jasmani sareng rohani sehingga tiasa kempel dina ieu tempat anu mulia. Mudah-mudahan kepada urang sadaya sing kenging ridho sareng magfirah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam senantiasa Allah limpah curahkeun ka junjunan urang sadaya wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos janak umatna minaz zulumati ila nur. Hadirun jamaah rahimakumullah, ieu waktu geus setengah 12 lewat. Betul? Kira-kira sampai ke jam sabaraha ye ngaji? Ulah ngomong jam 2 jam 3 bu pak, hari ngaji mah jeung bab doraka beda. Lamun doraka sampai ka subuh ge kuat beda jeung kana ngaji. Hari kana ngaji mah mata ngaleutikan sungut ngaget
diuk ge teu puguh rasa komo jalma geus nyatu mah hayang balik. Betul. Alhamdulillah atas iradat Allah urang sadaya dina wengi ieu ka kuping mah aya 3 acara. Di antawisna nomor kahiji khaul al-maghfurlah sahibul ma'had alladzi lam yuzkar ismuhu guru urang sadaya. Anu kaduana khaul Tuan Syed Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu aziz. Al nomor katilu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaula yakin anu hadir di dieu nemongkeun cinta kana para ulama. Betul. Moal hadir dina ieu tempat lamun teu cinta kana guru. Geus jelas teu aya hiji jaminan ti Allah. Dina pangandika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbal ulama faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ahabballah wa man ahabballah fa ma'wahul jannah. Barang siapa yang cinta kepada ulama di antaranya guru kita sama dengan cinta kepada kami kata Rasulullah. Dan barang siapa cinta kepada kami kata Rasul sama dengan cinta kepada Allah, maka di mana orang tersebut kumpul atas cinta kepada ulama, cinta kepada Rasul dan cinta kepada Allah, fa ma'wahul jannah, tidak ada satu tempat kembali di akhir kelak melainkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal. Kusebab ieu ngaji waktu geus peuting kula moal ngacaprak ka mana-mana, urang langsung ngaji bae. Siap. Ieu moal ngomongkeun cinta ka Kangjeng Nabi, moal ngomongkeun syafaat Kangjeng Nabi, urang ngomongkeun umat Kangjeng Nabi. Urang hayang sadayana jadi umat Kangjeng Nabi. Umat Kangjeng Nabi Muhammad eta kabagi kana 12 golongan. Anu 12 kabagi 2, anu 11 paehna urang sarongge kana neraka, nu hiji kana surga. Kira-kira loba kana surga atau loba kana neraka ya? Loba kana neraka atau loba kana surga? Siapa ngadengekeun? Ari eta nu hadir ieu beungeut tah beungeut neraka tah beungeut surga. Teu nyaho aing oge. Ia riwayat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala Mu'ad, ya Rasulullah, akhbirni an qaulihi ta'ala yauma yunfahu bis-suri fatatuna afwaja. Cek bahasa saronggena, ya Rasulullah wahai utusan Allah, coba jelaskan kada kaula apa maksud dan tujuan Allah turunkan ayat ke muka bumi yang berbunyi yauma yunfahu bis-suri fatatuna afwaja. Begitu Rasul mendengar atas pertanyaan Mu'ad, fabakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasul nangis berlinang air mata, hatta bataliyat siyabuhu min dumu'i ainaihi, dugi kabaseuh angguan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dilihat oleh Mu'ad, Mu'ad bertanya kepada Rasul, ma yabakika ya Rasulullah, cek bahasa Timur Tengahna, apa yang kau tangisi wahai utusan Allah? Apakah kau sakit? Tidak, cek Rasul. Apakah gara-gara pertanyaan kaula? Bisa, cek Kangjeng Rasul. Rasul ngajawab, ya Mu'ad, sa'altani min amrin azimin. Wahai Mu'ad, pertanyaanmu sangat mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Matakan kaulah ceri. Nomor kedua jawaban Rasul, yuhsyaru ummati yaumal qiyamati ala isnai asyara sinfan.
umatku di akhir kelak nanti begitu dibangunkan dari kuburnya Allah akan terbagi atas 12 golongan. Anu 12 kabagi 2, anu 11 paehna kana neraka, nu hiji kana sawarga. Ceuk muaj ari eta jalma urang saronge ka mana asupna? Ka neraka ta kana surga? Ari hayang mah kabege kana surga. Komo-komo urang nu sok daek ngaji daek salat, cacak-cacak urang saronge tara salat, tara ngaji, paeh mah hayang kana sawarga. Betul. Emang gablek bapak dia. Betul. Tanya RT RW lurah tu aya di jero imah. Tanya polisi dia paeh hayang kana surga teh kana neraka. Tetep celi aing hayang kana surga. Ulah ngomongkeun RT RW lurah paeh kana sawarga, cacak ustad jeung kiai na oge jauh kana surga. Komo RT, komo lurah, kiai na oge jauh. Ari geus eta surga jang saha? Mari kita buka satu konsep dalam Al-Quran. Surga dicanangkan oleh Allah, uiddat lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang khauf akan dirinya kepada Allah. Pikeun ka jalma-jalma masyarakat sarongge anu hirupna pinuh lobasieun ka Gusti. Lamun urang hayang jadi ahli surga kudu takwa ka Allah, kudu sieun ka Gusti Allah. Mana contohna jalma takwa? Pagawean sapopoe, datang waktu sholat dikomandangkan azan di masjid, di musola, di surau, mereka berbondong-bondong datang ke tempat sholat ke masjid. Tapi survei membuktikan tukang dagang sibuk ku dagangan anak, petani sibuk ku paculan anak, pejabat beak ku paripurna, komo ye caleg mah keriet kana hulu. Betul. Kadang-kadang ibu-ibu ge beak urusan kejo di dapur. Sholat mah nomor 2. Betul. Betul. Kalau betul kita takwa akan diri kepada Allah, datang waktu sholat berbodong-bodong datang ke tempat sholat. Masjid dibangun pagagah-gagah, musola dibangun pagagah-gagah. Belaan mau proposal ke kabupaten, ke provinsi, duit pajak, duit curi ditempelkan ke masjid. Betul. Ya sesuai pangadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadikan keadaan di akhir kelak nanti untuk umatku. Al masjidu gharibun fi qaumin la yusalluna fi. Di akhir kelak akan datang kepada umatku masjid, musola pada dibangun nunggu simah Allah. Betul. Baheula sair paragi ngalalau, kiwari dicekal ku ibu-ibu di pinggir jalan. Terima kasih atas uluran tangannya, semudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ngising apu. Betul. Datang waktu ngaji, ngerasa kosong dalam pendidikan agama, ngerasa bodoh tidak bawa agama, mereka berbodong-bodong datang ke majlis ta'lim. Lain majlis ta'lim kesama bayar caleg, kiwari pabalata ulah ngomongin RT Ustad pangharupna gara-gara caleg sudah diberi amplop 50.000. Betul. Allah karim. Ibu sian ku Allah bu, ibu sian ku Allah bu, boro-boro sian ku curi daripada ku Allah. Betul. Gas-gas penting ya mah udah teruskan kita mah. Kembali ke pengajian. Wayana panitia tulis supaya beres ngaji yang manfaat mah. Bu tulis bu. Pada mau pulpen je buku, teu mau pulpen je buku nyarekal HP, tulis HP. Bisa tebacus Arabna, tulis pe hartina. Siap. Beres ngaji ku aing ditanya saurang-saurang, lu becus balik. Lu tebacus ngaji dog di dia. Siap. Siap. Cek muadiyah Rasulullah. Ari eta masyarakat sarongge ka mana asupna? Ka neraka ta kana surga? Dengekeun. Cek Rasul, wallahu a'lam. Allah yang tahu. Bukan surga BTT mah. Betul. Cek Mu'ad coba ya Rasul.
pambejakeun kana kaula mana banget urang sarong ya anu paeh bakal kana neraka. Ibu-ibu tos ngalahirkeun muh jamu ge nu pahit heula engke amisna pander. Siapa dengan? Yang pertama, yuhsaruna min kuburihim laisa lahum yadani wala rijlani. Nomor kahiji, sagolongan umat Kangjeng Nabi Muhammad begitu dibangunkan dari kuburnya Allah, eta jalma awakna eueuh leungeunan, eueuh sukuan. Nauzu ibu daek boga salaki eueuh leungeunan, eueuh sukuan. Teu dok? Ibu boga anak geulis aya nu ngalamar jelemana eueuh leungeunan, eueuh sukuan. Daek dok? Duitna miliaran. Duitna miliaran. Mobilna pabalatak. Imana mentereng. Emasna sagede-gede balukang kalapa. Mending kasep sengkleh. Mending kasep balangsak. Gerak pilih. Mending mana? Mending mana? Bung kabeh. Teteh jadi randa emang daek gitu. Mending mana? Mending eueuh leungeunan, eueuh sukuan, duitna miliaran. Lumayan teh naik mobil unggah mobil. Balajak mall. Mending kasep balangsak. Ayo sia. Mending mana? Bingung kayaknya. Mending kasep balangsak. Emang beuteng teteh lapar cukup ku ngadeuleuh kasep. Beuteng ngercek lapar deuleuh kasep. Balangsak dia. Betul. Allahu Akbar. Ari hayang mah nya kasep, nya pinter, nya sugih akur. Tapi gati eta Kak. Urang nyar pamajikan nya geulis, nya pinter, nya solehah. Kaya lagi. Aing ge teu menak. Baheula keur di pondok. Punten ieu kula lain urang Banten ieu. Ari mah ngomong kasar mah aing pindah cai pindah tampian bae. Kula asina urang Bogor. Geuning eta ngomongna kasar, lamun urang Bogor dipake di Banten mau didenge ku Cilidia. Betul. Urang Bogor kan sopan. Sok mah gara dileueut. Urang Banten mah orang ngarti leueut. Moal. Uyup tak bacok dia tah. Betul. Sok gara di imam. Lawan di imam da geus peak berkat oge. Naon di imam? Badok kebeung dia. Lamun aing urang Bogor bahasa Bogor aing di Ciamas itu aing dileyak ku Jawara. Beuni kade ngalawan aing. Betul? Komo urang santri petot-petot mentang-mentang kana santri urang Bogor bahasa lemas aing dileyak ku jelema ku Jawara. Betul? Cek moal saha eta ya Rasul? Anu mana eta jalma eueuh leungeunan eueuh sukuan. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek Allah eta umat anjeun Muhammad masyarakat sarongge. Naon? Kada aing ngajina di dieu teh. Manya aing ngomongkeun suka jadi atuh keur kamari aing. Betul? Tenjo keur malam kamarina. Padi aing di sarongge. Betul? Cek Allah eta umat anjeun Muhammad masyarakat sarongge. Naon kalakuan eta jalma ke dalam dunia? Apa kata salat? Rajin salatna. Apa kata ngaji? Getol ngajina. Bahkan dia siang berpuasa, malam bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa begitu dibangunkan dari kuburnya Allah mereka tidak bertangan dan tidak berkaki? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, haula'il ladzina yu'zuna ajirona. Salat rajin, ngaji getol, berang puasa, penting takarub ka Allah ngan eta jalma jeung tatangga teu daek akur. Kadenge tukang dagang jeung tukang dagang, warung hiji rame nu hiji rehe, ngadukun ti mana eta? Betul. Patani jeung patani gara-gara palatok, gara-gara cai. Betul. Pejabat yang pejabat sering lengserkeun. Betul.
anu paling izin ustad jeung ustad gara-gara amplop pirantu kan 50.000 Al-Fatihah geger aing mah. Nu paling brengsek masyarakat Sarongge sacorowokan sapancuran saindung sabapa gara-gara warisan. Jelema naya ngacung aing hadeuna banget tak ulah samat ka dia ya sanajan tukang salat tukang ngaji beurang puasa penting takarub ka Allah lamun tadi akur jeung tatangga bae diudak ke dalam kubur leungeun suguhan bahkan dia satu balasan yang nanti daripada Allah jazauhum wa masamilan nar urang Sarongge nu tadi akur jeung tatangga jeung baraya paena ngerebek ka neraka kurang cicing atuh ngaji ngaranna oge tulis ulah congal cengir teh kayak bisa balik tina pengajian mama apa itu tahu siapa kayak Jerosa dari Cioma Serang Banten nggak tahu papa jadi kulit betul ngising dia tun dua yo Sharona men koborehim awas ya yo Sharona men koborehim wa wujuhum kal khanazir. Nomor kedua umat Rasul begitu dibangunkan dari kuburnya Allah mereka badannya manusia huluna kos bedul awakna jelema huluna kos babi daek teh boga salaki kos kitu tengah peuting daek teh cek siapa lagi itu ya Rasul anu mana eta jalma awakna manusia huluna kos bedul cek Allah umat anjeun Muhammad urang Sarongge geus cicing mah cicing ulah Allah-Allahan sagalana ari tadi mah palebah zikir molor teu dedengean aing betul apa kelakuan mereka semasa hidup di muka bumi dijauh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, haula'il ladzina yatahawwanuna bis-shalah. Eta teh Muhammad umat anjeun masyarakat Sarongge anu keur di dalam dunyana lalai akan waktu salat. Contoh, lohor deukeut kana asar. Aya nu kitu aya. Asar deukeut kana maghrib. Maghrib deket kana isya sholat isya mah kumaha geus beres nonton sinetron be sholat subuh kabar aya nu kitu aya ulah ngomongkeun jalma tara sholat paehan kana sawarga cacak-cacak urang Sarongge nu teu bisa ngarobah akhlak jeung kalakuan dina bab sholat Allah ngabejakeun dina juz aman cek Allah fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim eta urang Sarongge anu kos kitu kalakuanana lalai akan waktu sholat bakal dikerebekeun ka neraka wel di mana neraka wel neraka wel aya di tengah-tengah neraka jahanam di neraka wel aya 888 jurang setiap jurang ngabogan 888 kampung setiap kampung ngabogan 888 imah setiap imah ngabogan 888 kamar setiap kamar ngabogan 888 sumur setiap sumur ngabogan 888 orai setiap sumur orai ngabogan 888 kala jengking anu bakal nyokcrokan masyarakat Sarongge anu talangke kana sholat kadenge kakuping mari melalui peringatan Maulid Nabi kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah jeung tatangga kudaek aku insya sholatna diting insya
Kenapa sholat disampaikan? Bahkan hasil daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad adalah sholat. Sholat adalah kunci amal ibadah kita yang paling utama. Sanajan ke Mekah na haji na tiap tahun, umroh na tiap bulan, sodako na rajin, puasa na telurun, lamun sholat tapi diterima ku Allah, seluruh amal ibadah kita tidak ada manfaatnya saudara-saudara. Na'udzu, cek ibu-ibu haput dan kiai abdi mah alhamdulillah sholat mah tepat kana waktu ngan salakina teirok salaki bohong, salaki jeung pamajikan sholat tepat waktu, anakna teu palele jauh kana malaikat rahmat bakal datang ka imah urang, gablek minantu teu kabeneran, upama gablek minantu teu daek bau maaf teteh boga salaki jelok sholat sarua jeung diparere ku bedul kadenge atau sarua urang ge Pak boga pamajikan geulis mah geulis tapi jelok sholat sarua jeung marene na'udzu cek wabi jabal ya Rasulullah, kalau betul itu umatmu masyarakat sarongge yang lalai akan sholat saya dibangunkan dari kuburnya Allah eta jalma awakna manusia hulu kos bedul apa balasan yang terakhir daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dijawab oleh Allah jazauhum wa masiruhum ilan nar. Masyarakat sarongge anu lalai waktu sholat paena ngerebek ka neraka. Dua betul telu yo sarona min kuburihim wa butunuhum kamisril jibal. Nomor katilu umat Rasul begitu dibangunkan dari kuburnya Allah eta jalma Pak Bu beteungna leuwih gede tibatan gunung. Na'udzu, bapak-bapak kira-kira beteung urang sagede gunung berat henteu Pak? Berat henteu? Ibu lamun beteung ibu sagede gunung berat henteu? Cicing Pak, kuda rek nanya, ibu pernah hamil? Renoh, pernah henteu? Jawab ke jujur, Bu eta hamil 8 bulan berat henteu? Denge Pak tak ulama ido bae dia kana pamajikan reuneuh deui dia. Awas Pak eta salaki ulah asal bae ngomong kana pamajikan. Bisi dibalikeun ku pamajikan. Aing emang reuneuh ku juri da ku tangkorak dia. Ih, parurang isin eta. Betul? Bu, hamil 8 bulan eta berat henteu? Lamun kira-kira eta ibu keur hamil 8 bulan beuteung gede eta ka jalan isin henteu? Kunaon? Boga salaki. Betul? Terkecuali teh gablek salaki. Betul? Ibu hamil 8 bulan namun sare ngeunah henteu? Tuh Pak sare teh ngeunah bikang mah. Cek paribahasa. Tah saten ngomong areungap cenah. Betul? Bahkan cek paribahasa nangkarak panas bobokong. Nureuneuh ya nureuneuh. Rek nangku bisi betus. Ai, Bu, lamun kira-kira hamil 8 bulan nangkup, bisa ente Bu? Atau bae nang ganjal Pak? Betul? Salaki mah. Pamajikan manggeus teu puguh rarasaan. Betul Bu? Betul Bu? Kata muan siapa itu ya Rasulullah? Anu mana? Eta jalma anu beteungna leuwih gede tibatan gunung. Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, haula'il ladzina la yu'tuna zakah. Eta teh Muhammad umat anjeun masyarakat sarongge dititipan harta jeung pakaya ngan eta jalma taraja zakat. Garis miring si pelit, si pedit, si kumed, mereka jahe, utut kasiran, mereka ayo pelit aya. Bapak-bapak ayo pelit aya Pak. Ya, delekeun. Jelema pelit Bapak cirikeun meh ulah delekeun mah kita ulah. Aing ngabejaan bae. Lamun bapak-bapak jelema kumbet Pak teu diomongkeun. Contohna mana? Lamun ngarokok di kantongan. Begitu hayang ngudud dicabut sabatang doang nyabut keris set ngadeuleu rokok batur ngagelar
biasaan ku manehna padahal mah rokok Samsung eta jalma rokok sampurna kretek cek eta jalma hae ngeunah amat sampurna kretek cek aing ari kumaha teu ngeunah kana bacot dia rokok gratis akur ibu aya nu pelit bu aya bu mana jalmana ibu di dia sok aya pangawasan di dia sok aya pangawasan aya koropa kota Kamal jawab lu jujur sabara duit ngasupkeun duit teteh kana koropa berat gila 2.000 cuan-cuan aing mau kabayar 2.000 geus teuing 2.000 ge lumayan daripada henteu betul daripada henteu gulang pagede-gede cincin pagede kongkorong pagede-gede ari kocoprak 2.000 ayo gitu aya geus teuing 2.000 ge alhamdulillah daripada duit teteh 2.000 asup kana koropak kana kotak amal dilegleg ku bohong kiai surga amin daripada henteu agun kiwari kurang nanya kan ibu-ibu teh ari surga jeung neraka mahal mana sih surga jeung neraka mahal mana udah geus paeh bae mah neraka saya mah geus paeh gitu kakak mahal surga tak mahal neraka benar mahal neraka benar terpercaya bu percaya ente mahal neraka Saya. dari kan ibu-ibu ayah anu biurna bareng maka lipstick maka lipen aing rek nanya sabar duit teteh meuli lipen sabaraha 150 ya wajar lah di leuweung ya betul ya tapi kan kalau orang tahu merek lain lagi betul nya antara bermerek yang teu nu murah jeung nu mahal kan beda cicing pak mau nyahun bapak-bapak mah lamun anu murah eta lipen kakarak genyop jas jus leeh ngaracak kana gadong betul betul tapi kalau yang bermerek tidak pak sekarang yang viral di media di televisi yang tergantung merek kan betul Wardah nyaman teh Pixi Mirabella Avon Revlon cicing pak buahnya hopa orang leuweung betul main dong ke kota mantakan bapak-bapak ulah sok main dewe kenapa majikan dia bikin kol bikin jebleh beta ulah gitu kenapa majikan mah dia bikin kolot ka kerabogan anak tilu geus pareot kitu emang gila ulah sok maido kana pamajikan pak matakan kudu gaul bapak-bapak komo-komo kana batur kana pamajikan yang pelit aing mah bawa pamajikan urang ka salon akur bo ya servis dong betul nggak kan mobil ge kudu tune up naon salahna pamajikan kakak bawa ka salon peot facial cicing mau nyahun kena facial mau nyahun komo saminggu sakali mah cek pada 2 minggu sakali betul gitu pak bawa ke salon bahkan ganti bedak malam bedak siang kudu anyaho eta hidung bae banget na pamajikan belikan masker akur teh ya tapi ulah salah lain masker meuli di jalan teh jang covid masker jang beungeut ngan teteh ulah salah lamun teteh make masker bebeja heula kana salaki atuh bebeja heula teh kajadian lain ngomongkeun batur aing mah aing sorangan aing balik ti malingping ngaji setengah opat datang ka imah ngetrokan lawang pato assalamualaikum mi mbah datang pamajikan Waalaikumsalam dibuka lawang pato pas dibuka aing ngaguak aing wow aing mbah juri mana juri ari eta
pamajikan mbah ge atuh ari kumaha teu sawan aing sanajan eta ustad kiai gablek hijib palebah kitu mah sawan. Emang kumaha kitu pakai masker mata doang bolong atuh ari kumaha teu sieun coba ini bapak-bapak ngurepkeun upae mayit pas dibuka calangat sieun teu belum macam-macam betul. Allah karim matakan awas tak eta lipan 100.000 eta surga tadengan 2 Masya Allah bener mah neraka matakan aminan Pak. Ibu-ibu hari make lipan yang sahasi Bu yang salaki bener jawab Pak jawab bapak-bapak. Pernah bapak rek sare tengah peuting ngadeuleuh pamajikan bibir jebleh di lipenan pipi hidung dibedakan kadenge kucil dia kondangan doang lu pasti mah kaondangan ka pasar ka bare desa rek jogot beal teh betul matakan wajar jeung pantos siapapun mereka istri pamajikan sahabat rek pamajikan RT, pamajikan RW, pamajikan lurah, pamajikan kapolsek, pamajikan ustad, pamajikan kiai anu hirupna sok make lipstik bibirna paena bakal jadi ahli neraka amin. Amin. Kiai kumaha mitina eta pae awewe make lipen ka neraka. Heuh cek aing tadi eta jang saha tangkorak dia make lipen. Matakan isukan ibu-ibu anu boga lipstik pican rek naon ngutukeun Cina pakai hok heman ada solusinya hayang teh kana surga make lipan ieu mah geus peuting waktuna peuting isukan setelah ibu beres salat isya bibir beureum bibir jebleh di lipenan pipi hideung diwedakan panggil seorang suami ayah cek pamajikan cek salakina saha anu gogoroan ieu ayah cek salakina ai soalna masalah pamajikan aing ieu disaperkeun mama kok mama tumben si manggilin ayah cuan-cuan mama kasih rek pae enggak ayah. Pas kemarin mama ngedengerin tahu siapa kejelasnya dari Ciomas ternyata semua wanita siapapun suaminya yang pakai lipstik matinya akan menjadi penghuni nerakanya Allah. Mama takut papa. Aduh ngising aku. Dahar jeung lauk asik ke papa mama ngising. Dahar jeung tela. Betul. Terus gimana sayang? Cuk salakina. Tapi kata Pak Kiai ada solusinya Pak. Gimana? Mama habis sholat isya bibir jebleh di lipenan pipi hidung diwedakan kiwari bibir mama beureum jang papa seorang aduh eta salaki ge ngegel degedegon coba cengir eta salaki ngegel ge ngeunah ieu mah kakarek digegel ku salaki pingsan hah ku jengkol betul atuh salaki ge teh ngegel ngeunaheun asa aing ngegel jabu air ya mah betul. Allahu Akbar. Awas ah. Teteh boga salaki pelit resep henteu. Teteh boga salaki pelit resep dok. Piceun. Jangan dipiara, batin kana awak. Betul. Betul. Bapak tukang nyiar duit. Tisuk datang ke bedu magrib. Menang duit dibikeun kana pamajikan. Palba salaki hayang rokok, meta ka majikan mah beureun rokok dong papa. Cek pamajikan rokok be rokok. 2 peuting teu ngudun. Eta bapak boga pamajikan pelit resep teu Pak. Gadekeun. Yang naon pamajikan kitu urusan. Aing tahun 83 kawin jeung urang Jawa Serang. Ulah ngomongkeun pamajikan pelit, mitoha pelit dicekek we beungeuna. Igalak aing mah. Ulah ngomongkeun pamajikan aing mah, mitoha pelit dilak-lak ku aing beungeuna. Tuman. Wanian ku aing mitoha, lain ngalunjak pelit tinggal aing. Gini kiai wanian amat, are kumaha teu wanian mentu kana mitoha. Salah mitoha pelit kana menantu. Ukur. Cek
anak abah keur waktu dikawinkeun jeung kula umur 23 tahun, anak abah 20 tahun, beda 2 tahun. Berarti kesimpulan anak metoha ngurusan anakna ngan 20 hiji. Betul? Dengan 20 tahun ngurusan anakna. Palaban dikawin ku aing tahun 83, kieu di tahun 2020 sabaraha tahun aing ngurusan anakna. Hah? Sok heubeul mitoh teh belain. Heubeul mitoh teh heubeul minantu. Minantu baheula anak abah kuru. Begeng kiwari bekah. Ih, ari komat teu bekah teh pamajikan kiai dilawan. Mandakan boga minantu mah santri. Betul? Di masal kasep. Emang beteng seubeuh ku kasep. Polong minantu santri ngan ulah orang doang Labuan bahasana kiai kumaha cenah eta boga minantu santri usaha teu bisa bagawena iu bengadukan kanyut atuh aing kasinggung jadi santri kapalang kagok wae dilawan kula santri kasinggung aing minantu teteh saha pegawai negeri sabaraha gajina sabulan minantu teteh tang gue komo kakarak guru bantu teh menyak GBS non hah geus kitu bela cek aing ngobrol jeung dewan tapi geus balik dewan aja mah eueunya aing ngobrol jeung dewan dianyar di Gunung Sugih. Bayai, kalau kayak bulan Maulid begini mungkin banyak job ya. Dia ngomong job kan aing. Emang usaha. Betul. Itu kira-kira 1 bulan berapa hasilnya Pak Yai? Gitu kan. Pak maaf, kalau rezeki santri saya nggak bisa ngitung. Saya sebagai mau tanya ke Bapak, Bapak 1 bulan berapa gaji jadi dewan? Alhamdulillah Pak Yai saya 18 juta. Tapi ada sampingan dikit-dikit lumayan. Cek aing 18 juta sebulan. Oh gede juga Pak. Gede teh 18 juta. Gede eta. Komo RT mau nanaonan. Betul? Cekula 18 juta Pak, gede juga ya. Ya cukuplah untuk rumah tangga keluarga. Cek hate dia sabulan 18 juta. Dengekeun, matakan milih minatu mas santri. Aing sapoe-sapeting keur murahna 5 juta. Cicing. Sapeting aing, ieu mah rangkas jauh. Ieu mah deukeut aing mah Den Baros kitu Cadasari. Aing sapeting 2 panggung. Ngadalang kieu. Kali 5 juta 10. Berang aing sapanggung 5 juta geus 15. Kalikeun ku dararia 15 kali 3 sabaraha? 100 juta isi ngapu 450. Gagah teu? Hidup santri. Hidup. Lalawarakeun amat kana santri. Matakan wajar pabajikan aing bekah. Berkat. Berkat. Komo aya berkat di leuweung. Ya kan beda berkat teh aya berkat kota, aya berkat leuweung. Lamun kota kan berkata parcel. Naon isina parcel? Apel, empir, anggur, lengkeng, jeruk, buah naga, rukem, api, bernuk. Akor? Lamun ti leuweung luhureun kejo, urap sampe, soun jeung cagang tangkil. Sanajan isuk-isuk dihadeutkeun ku pamajikan aing adil kana liang tai. Cek aing, kenapa mah? Gatel. Udang berkat. Gimana? Suka jadi. Upama kabar teh sedangkan dirinya gagah aing eta dionangna. Bos. Upama teu nyawa aing di mah ieu berkata, saron teh buat. Ulang sieun aing ya. Betul. Betul. Coba teteh boga salaki RT naon gajina? Ceuk teuk cari aing kiwari. Pak Lurah aya di huru-huru tuh, Pak Lurah. Geus tahar aing mencan. Pak Lurah balik kira-kira di berekatan teh moal. Yah, ngising apu. Ndek oge Pak Lurah ka dia nyumbang. Betul? Betul. Aing tadi berekatan gerah dia.
Padahal berkat aing tadi isuk can beak ditimpah lohor balik jam 5 can beak kiwari misal datang di bae. Atuh paling boga santri teh dibagikeun ku aing kana budak santri barokah. Betul. Allahu Akbar. Awas dah. Eta Jagoan bin Jabal, ya Rasulullah, lamun bener eta umat anjeun masyarakat sarongge anu pelit bin bakhil bin koret umat merokot mereket jahe butut kasiran. Ya komo urang ieu tajim kanjeng Nabi. Di dalam satu keterangan, man anfaqo dirhaman fi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam maka annama anfaqo jabal uhudin minaz zahabi. Barang siapa yang mengimpakkan hartanya demi mengagungkan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1 dirham eta dicitak tina perak bari jeung dinar lamun dinar tina emas eta kurang lebih sadirham eta 2 gram 400 mili eta wallahu alam kari sagram sabaraha kiwari eta sarua urang jeung nyodakokeun emas sagede Jabal Uhud. Subhan anu pelit aya di daya dengan anu pelit di dalam kitab Nasaihul Ibad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana jahidan. Jelema koret pedit masyarakat sarongge sanajan salatan rajin ngajina getol beurang puasa penting ibadah ka Allah lamun pedita nang kolok dina purukna ulah ngomong paeh kana surgana Allah 400 tahun haram untuk mencium wanginya surga. Saudara-saudara supaya kadenge ku jelema pelit tuman ku aing lamun teu omong kitu moal mikir ta otakna kadang ku aing beungeut tak tungkul bae isieun air gitu aya sok jarah ka Banten sok jarah ka Wali Songo ieu mah ari doa yang dijabah cek nu baramen teh sedekahnya Bu Pak mudah-mudahan hasil maksud diberikan rezekinya yang banyak dan barokah bisa berangkat ke tanah suci Mekah. Amin amin mere henteu aya gitu aya daek mere doakeun nya ibu jeung bapaknya supaya bisa berangkat ke Mekah 2000 cek tukang baramaen wedan kadenge ku aing cek aing dia ngomong naon eta atuh bahaji kumaha teh edan teh jelema biang si duit ya teh jelema atuh kumaha teh edan bahaji eta jelema hayang ka Mekah sedekah 2000 dipikir ku otak aing atuh heuh ieu goblok ya manya 2000 bisa ka Mekah betul daras teh Masya Allah. Jagoan bin Jabal, ya Rasulullah, kalau betul itu umatmu masyarakat sarongge jelma bakhil bin pelit bin pedit bin koret mereka jahe butut kasiran selain dibangunkan dari kuburnya Allah eta beteungna leuwih gede tibatan gunung apa balasan yang terakhir daripada Allah jazauhum wa masuk ilan nar masyarakat sarongge anu pedit paehna ngrebek ka neraka. Ih rea amat ya terusin tahu lah ya lain dia cicing nani ya cicing dulu apa cicing meresapi ya hari santri mah ngajina gitu batah ulah yang kasohor ngondang make YouTube ya audina etanya HP tadi cakakak cikikik segala-galanya mahal eta pak ngondang ke YouTube mahal 15 juta 20 juta 25 juta mahal deh mending aing orang Ciamas Serang deket murah aing mah 10 juta doang aing cicing ulah sudah seri teh supaya kadenge panitia coba aing deket setan betul obat aku obat yoh sarona min kuburin wa butunuhum mamluatun minal hayati wal aqarib. Nomor keempat sagolongan manusia umat Nabi Muhammad begitu dibangunkan dari kuburnya Allah Pak Bu eta jalma beteungna pinuh ku orai jeung kalajengking nauzu kata moal siapa lagi tuh ya Rasulullah anu mana eta jalma anu beteungna pinuh ku orai jeung kalajengking dijawab ku Allah masih umat anjeun Muhammad masyarakat sarongge naon kalakuan eta jalma kehidup dalam duniana dijawab seketika oleh Allah cek Allah haula'il ladzina
ya yakuluna riba eta teh Muhammad umat aja masyarakat sarongge anu sok galag-galagan barang haram. Aya hiji duit rentenir ngijem 10 juta make bunga 100.000 sapoe. Lamun ngijem ayeuna satahun atawa sabulan ku dibayar 10 juta plus bunga. Aya gitu aya. Duit bank emo. Bank keliling. Tilu rasuah suap menyuap. Naon keur teu make duit? Hayang jadi PNS, duit. Hayang jadi di pabrik, duit. Hayang jadi satpam, duit. Betul. Hayang jadi naon? Duit. Tanpa duit muskilah, masalah kabeh. Koreh dina kitab Kifayatul Ahyar juz tsani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anahu Allah ta'ala ala rasi wal murtasi. Allah ngalaknat, Allah ngutuk ka jelma anu nyuap jeung nu disuap. Saha dararia anu kamari narima duit tina caleg? Hayo sia. Ngaku dia. Tobat. Kula mah teu narima amplop. Tiung. Teu tiung ge. Gelas. Teu sembako. Ngaku dia. Rasul yang berkata, bisi teu percaya korehna kitab Kifayatul Ahyar juz tsani. Masih salembar kene dinya jajaran katilu ti handap. Wa qala al Imam Ahmad At-Tirmizi laknatullah ala rasi wal murtasi, laknat Allah akan datang kepada orang yang menyuap dan yang disuap. Kedeung deui urang aya deui bae. Naon? Pilgub. Pilbut. Nah, mantakan lamun pengajian aya caleg komo-komo RT ustad deh pangharipna. Betul. Lumayan 50.000. Ulah macem-macem. Tobat. Allahu Akbar. Pak Kiai kula mah teu nyaho kana duit rentenir. Teu apa kana duit bangemok. Teu nyaho kana duit suap menyuap. Bapak jeung ibu ka kebon sorangan ya. Balik di kebon ngaliwat kebon batur. Aya tatangkalan ngaroyom ka jalan. Teu nyaho tangkil naon bae. Lumayan daunna ngora. Buahna kon cek pamajikan ka. Naon? Lumayan pucuk tangkil. Dipetik ku salakina. Asupkeun kana sangke. Datang ka imah dikekeus disayur satomo sapariuk. Eta sayur anu satomo sapariuk gara-gara pucuk tangkil boga batur salembar haram di daharna. Teu nyaho di dieu bau tanggal tangkil pucuk sapo batur ku dia. Aya. Ulah salah. Ieu mah jantung batur dikait. Aya. Kastela batur dirojok. Aya. Jambu batur ditaekan. Aya. Buah batur digebrekeun. Aya. Dekar rasa pamajikan sok ngodok kantong salaki. Ayo sia. Gitu aya. Masya Allah. Kula di imah diaji dina kitab Ta'limu Ta'alim. Jalma hayang boga ilmu manfaat kuncina ta'limu ta'alim. Betul. Urang teh kudu waro, kudu apik. Eta kula boga tangkal buah. Eta buah ku kula dileukeun. Tapi beak eta buah. Cek kula ka mana ieu buah? Eueuh. Cek budak santri, "Mbah, kulalai." Majar mare kulalai. Ih, aing kulalai.
pas datang ke Kobong Bikang kaburi teh ngaliwatnya itu kan da ieu cangkangna pabalatak di dieu sing horeng di alaan dipake metis eta hebatna santri ngan pedah mending bae kiaina bager paribahasa boga kiai boga santri boga santri boga kiai yen balumbang di pelakan lauk nu nguseup aya nu kitu aya nu kitu aya nu melak jambu air kiai nu anu ngeprakan aya aya ngan mending bae ari ku anak aing masalah halal dia jeung tangkal-tangkal digorogot ku dia betul awas Pak Bu ulah salah-salahan bae di dalam dunia komo jeung keur kamari teh mah kana imah aing loba semah gara-gara Covid datang di Tangerang, di Cengkareng, di mana assalamualaikum Mbah saya satu datang ke sini silaturahmi, yang kedua Mbah saya mau minta solusi. Apa solusi? Saya kerja di PHK, anak loba, mana nu gering, mana nu sekolah, mana nu pesantren. Sekarang saya nggak ada penghasilan, saya harus gimana lagi Mbah? Cek aing, sabar. Mbah sabar ada batasnya. Nggak jauh udah pinter jelema. Lajar nanti kau cek bahasana, majar main dah duit kelong, duit curik, yang penting pemajikan aing nyatu. Saha datang parak dia. Betul. Awas ulama yang asal caplok bae teh. Jagoan bijabal ya Rasulullah. Lamun bener eta masyarakat kampung Sarongge anu sok ngalaglegan barang haram. Saya dibangunkan dari kuburnya Allah. Eta jalma beteungna pinuh ku raja kalajengking. Apa balasan yang terakhir daripada Allah? Cek Allah jazaohum wa masiruhum ilan nar. Urang Sarongge anu sok ngalaglegan barang haram paehna bakal ngrebek ka neraka. 4 agur 5 cicing kiai merosok di papatahan pokoknya macam aing opat geus opat kakara kelim palengan aing kieu bae kiai mah insyaallah baal korupsi Pak kiai beda jeung pejabat sebab ari kiai mah sieun ka Allah sieun ka Allah lawan pejabat paling ka Allah pasieun apa KPK kadeuleuh ku aing dia korupsi dicangkalak pakaian baju oren dibawa ke penjara akur kalau Pak Kiai dilanat ke pangeran 5 akur yo sarona min kuburihim yajri min afwahihim adamu. Nomor kalima umat Rasul begitu dibangunkan dari kuburnya Allah eta jalma ngaracak getih tina sungutna cek urang Jakarta ngiler cek urang dia naon ngaca tangelai ngelai bapak boga pamajikan gelis tapi ngelai dina sungutna getih papa minta uang dong mama gila aing tuh cek uang siapa lagi itu ya Rasulullah anu mana eta nu ngaracak getih tina sungutna dijawab ku Allah cek Allah umat anjen kene Muhammad masyarakat Sarongge apa kelakuan mereka dijawabku Allah subhanahu wa ta'ala cek Allah haula'il ladina kadzabuna fil bai'i was sarai eta teh Muhammad umat anjen urang Sarongge anu sok ngabohong tukang ngaboh hiji tukang dagang tukang dagang aya tukang dagang aya lamun dina kitab dibejakeun pertama jalma nu paeh asup ka neraka tukang dagang hayu sia kok bisa ka neraka gara-gara ngaboh aya teh tukang dagang aya teh tukang dagang aya teh contohan ku aing supaya ka harti ya tukang dagang dengekeun ku cili dia ieu aqua modalna 5.000 supaya contoh bae supaya ka harti ieu aqua modalna 5 dijual 10 boga untung sakali deui ieu aqua modalna 5.000 dijual 10 boga untung pinter. Nomor kedua ieu aqua modalna 5.000 dijual 10.000 cek pembeli bu boleh enggak 8.000 garis miring ditawar cek tukang dagang maaf ya bu dari sononya belum dapet kadin teh padahal keur dijual 8.000 ge boga untung
dengan tukang dagang dia ramjadah doang. Atuh teh dagang naon beta mah, dagang beas, dagang lele, dagang parai, tanu tukang ngiloan. Akur. Awas tukang dagang. Gara-gara ngabohong kana neraka eta. Pejabat. Loba nu ngabohong. Aya. Sprite. Duyuk. Sprite. Eta sprite dia. Di luhur mah tadi. Sprite. Tadi. Duyuk. Behal dileg-leg, semen dikocek, karak benang 2 bulan jalan acak-acakan. Betul, betul. Allahu Akbar. Siapapun mereka yang berbohong, pamajikan ngebohong karena salaki, teka harti aing mah. Tepung boya online bedatang Assalamualaikum, paket ngising. Anak ngebohong karena kolot, betul. Siapa itu mah tukang ngebohong udah sambat kali aya jalma tukang ngebohong di alam dunia selain dibangunkan dari kuburnya Allah eta aja bakal ngeracak getih tina sungut mah maka balasan yang terakhir daripada Allah jazauhum wa masirum ilanar jalma tukang ngebohong paehna bakal ngerebek ka neraka. 5 cicing genap yo sarona min kuburin wa butunuhum mamluatun minan nar. Hari tadi mah dipinuhanku orai jeung kalajengking ieu mah dipinuhan kuseun cek moal siapa lagi itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Allah eta teh umat anjeun Muhammad masyarakat sarong ge naon kalakuanna cek Allah haula'il ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman eta teh umat ajen Muhammad urang saronge anu sok ngalag-lagan harta budak yatim. Awas Pak Bu, eta budak yatim sarajan pisenebeun, sarajan pihewaeun sayangi dia, cintai dia, insya moal dia aku umat Kangjeng Nabi. Lamun urang teh cinta kana budak yatim. Bahkan lamun dibanding-banding anak urang jeung budak yatim mulia saha? Anak urang jeung budak yatim mulia saha? Koreh dina kitab Tanbihul Ghafilin dina bab Asyura qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man massaha yadahu ala ra'sil yatim kataballahu ta'ala min kulli saratin hasanah wa mahallahu ta'ala min kulli saratin sayyi'ah wa rafa'ahu Allah ta'ala min kulli saratin darajah. Barang siapa yang memegang rambut anak yatim, satu helai rambut anak yatim Allah akan catat kebaikan untuk kita. Satu helai rambut anak yatim Allah akan hapus kejelekan kita. Satu helai rambut anak yatim Allah akan angkat derajat kita. Di situ kemuliaan anak yatim saudara. Mantakan teu saeutik jalma paeh ka neraka ku gara-gara budak yatim. Teu saeutik jalma kana surga barokah budak. Tapi lamun aya urang saronge anu ngalalawarakeun kana budak yatim ulah sambat ka dia ya. Balasan yang dari daripada Allah jazauhum wa masrum ilanar jalma anu sok ngalag-lagakan harta budak yatim paehna bakal ngerebek ka neraka. 7 supaya kira-kira beres sih geus peuting geus peuting akur kadu lebih kuat ngadulan jambe atuh aing geus capek meureun kesrek 7 akur air gara jamaya cicing sakadeungih teh awas ku aing anu balik kawalat ya gedeung di beres atuh komo aing jauh balikna 7 yo sarona min kuburim naki suruhusim warjulum pokorusihim. Sagolongan umat Nabi begitu dibangunkan dari kuburnya Allah eta jalma sukuna di luhur sukuna di luhur huluna dihanap ngajungkir cek muad sahadeta ya Rasulullah cek Allah umat ajen Muhammad naon kalakuan ke dalam dunia na eta jalma ngabogaan sifat som aya urang sareng anu sombong hiji keluar sifat sombong ku gara-gara harta jeung pakaya mentang-mentang wong sugih betul panjelma beunghar mah ngomong asal bae he gablek naon dia jeung naon dia nyatuna bu eta kula inget keur tahun 83 karek datang ka Banten kula keur ngaji jeung budak santri cek jawara he dibeli beheung dia ku aing
Bu eta beung aing rek dibeuli. Cek aing di dieu aing kudu ilmu mau jampe pamake. Teu hayang aing lebek-lebek kurang Banten. Dijawab ku kula. Gerak datang dia kana beung aing. Meme beung aing pegat beung tangkorak dia ku dipegatkeun. Rek naon aing gugur baheula beak Jawa Timur Jawa Tengah sampai ka Sumenep aing. Ditiup ku aing macam hulu dia. Setan doang. Pan jelema sugih mah kitu ngomongna, asal caplok. Asal caplok bae pan kitu. Gablek naon sia? Bu, eta orang jadi hate eta. Tuh, dua. Timbul kesombongan gara-gara pangkat jeung jabatan. Apa sih yang menjadi kebanggaan? Boleh mereka selagi menjabat timbul sombong, tapi tunggu setelah lengser jabatan jadi sampah rakyat jelema. Sanajan mobil gagah plat beureum gablek rakyat. Betul? Kiwari keur viral. Turunan yang jadi bangga. Betul? Betul. Cek urang Banten, ya, ki wong Banten ki. Mau gagahnya ki wong Banten ki. Benar, aing itu bagus. Ya nu keur geger, aing turun Habib darahku segala tek-tek bange. Mulia manusia bukan karena nasab. Sanajan kota abuya anaknya cantang jadi abuya dari gaji. Kalau tadi lawenghar, lamun anak otakna beak sarjan warisan babal mah beak dijualan. Betul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarafun nas bil ilmi wala bin nasab. Mulia manusia bukan karena turunan tapi Betul? Bisa jalma sombong ku gara-gara kecantikan. Ngarasa aing golis. Ku gara-gara pinter, ngarasa aing pang pinter batur bodoh. Sifat sombong itu hanya milik Allah. Betul? Setinggi apapun derajat manusia doang kurang. Di pangkat RT sampai ke jagat presiden, apa yang jadi kebanggaan kita? Betul? Walaupun harta berlimpah luas, tetap sakabeh manusia ja'alallahu ta'ala min nutfatin. Manusia diciptakan ku Allah tina segumpal caiman. Betul? Caimani teu aya hargaan. Komo-komo caimani RT, caimani lurah weuna naonan. Kiwari caimani kiai. Wadahan kana gelas. Dagang-dagang. Non teh, bu, calon anak soleh. Maksudnya caimani kiai wedan. Betul? Datang deh saurang, dagang-dagang. Non teh, caimani RT. Betul? Selain Allah, Rasul boleh sombong, tapi Rasul nggak sombong. Rasul Sayyidul Mursalin, Rasul Sayyidul Makhluqah, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Anam. Betul? Bahkan Rasul ciptakan oleh Allah dari intan mutiara. Betul? Betul? Ari urang naon am jadi kasombongan. Ya kabeh banget bakal caplokeun bilatung kabeh ge. Arek naon dipake kabanggaan urang. Betul? Cek muat dijabal ya Rasulullah kalau betul itu umat masyarakat saroge anu sombong. Selain dibangunkan dari Allah, sukuna di luhur, huluna di handap. Apa balasan yang terakhir? Dijawab oleh Allah. Jazauhum wa masrum ilanar jalma sombong paeh bakal ngerebek ka neraka. 7 8 Yo sarona men koborem maktu'al hulukumi wal akfiyati. Sagolongan manusia dibangunkan dari kuburnya Allah eta jalma eueuh beheungan eueuh huluan. Sieun henteu eueuh huluan eueuh beheungan sieun teu. Teteh jeung bapak balik ngaji ti dieu. Pas di jalan di radukun cau aya jelema keur nangtung eueuh beheungan eueuh huluan ngomong arek ka mana. Sieun teu? Teu. Sieun teu? Cek moal saha deui eta ya Rasulullah. Cek Allah umat anjeun Muhammad urang saronge. Naon kalakuanana? Haula'il ladzina yaktumuna syahadah. Eta teh Muhammad umat anjeun masyarakat saronge anu sok nyumputkeun kana persaksian. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Betul? Mulia manusia ku sebab dibere naon fungsi akal? Jangan bedakan antara hak jeung batil, mana benar mana salah, mana haram mana hal. Betul? Kula rek nanya kana ibu jeung bapak ari akal di mana ayana? Jawab. Akalnya di mana? Di mana akal? Di mana? Nah hulu mah follow.
Di mana? Nah, hati makan teh. Ih, aing mah hirup geus heubeul di alam dunia teh nyaho. Kula ge baheula keur pondok ditanya, ari anjeun saha? Kula Ahmad Rosadi. Oh, eta Ahmad Rosadi. Ih, lain cenah. Aing dicarekan ku guru aing baheula. Zatun musakhasatun muayyanatun bi Ahmad Rosadi. Oh, gitu. Akal itu berada di setiap manusia yang bisa membedakan mana haram mana halal, mana benar mana salah. Betul. Kiwari ibu sarwat teh jeung kebo. Kunaon kebo di jalan tilok make calana, tilok make kutang. Ku sebab teu boga akal kiwari ibu daek. Di jalan teu make kutang, teu make calana. Wedan. Betul. Fungsinya kita hidup di muka bumi. Bapak-bapak tiap Jumat sok dibaca ku khotib di masjid. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Manusia hidup disuruhkan oleh Allah untuk adil, benar dalam kehidupan. Contoh, Bapak urang ieu sanajan kumaha-kumaha KBG presiden. Dina rumah tangga bener teh pamimpin dina rumah tangga naon kiwari tugas bapak mimpin pamajikan geus jelas dina Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan lain tugas salaki hanya kokore dunia jang marabat beuteuna doang tapi eusi rohanina pamajikan urang salengkah pamajikan urang bodoh tina babagama salaki bakal digodog dalam neraka. Anak sing berbel pabalatak isuk baseuh berang buasa sampo pabalatak di kamar mandi bermacam-macam merek. Oh, Dimension, Sunsilk, Emeron, Ventin, Rejoice. Naon ieu boy tai? Endop. Betul. Ari jampe adus salaki teu pamatan kana pamajikan. Tah eta tanggung jawab salaki nomor kahiji. Memeh diparene pamajikan kakak tanya heula eta. Kau jaman kewa di sekolah bepaluh budak es buar otakna jampe adus teberak pirang mana cek salakina bismillahirrahmanirrahim papataha nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardholillahi ta'ala cek sumutna dina hatena niat kaulang gila gedaras gede dirasa kujur badan fardu karena Allah. Jawab ku ibu-ibu, pernah teh ibu-ibu sapanjang robah tah jeung papa budak di papatahan kitu ku salaki? Pamajikan sata, pamajikan sata. Teh salah milih teh, boga salaki. Batakan cek aing ge kasep teh jadi patokan betul. Naon sih gak kabanggaan awe boga salaki kasep, gagah teu. Pak, bapak boga pamajikan geulis gagah teu, Pak? Bapak boga pamajikan geulis gagah teu? Ruwet. Kana ulu, sok. Tukang ojek bogoheun, supir angkot bogoheun, tukang lauk asin bogoheun, pamajikan memening goreng. Ka pasar ge nu nanya-nanya acan leungit sami gue teh kudu disiar ku kelong los. Betul. Ibu-ibu boga salaki kasep gagah gitu bangga gitu. Banyak wanita yang disakiti gara-gara suami ganteng loba bogoh ruwet batin. Betul. Masya Allah tah eta salaki tanya tah pamajikan ulah sampai ke teh ngarti kira jampe adus-adusan adus headna adus nipasna. Betul. Itu mana waktuna aqalul haidi wa ghalibuhu wa aksaruhu aqalun nipasi wa ghalibuhu wa kasiru kurunya eta tah lamun eta salaki teu bisa mimpin kana jadi pamajikan nyaho kewajiban salaki ulah sambat ka dia paeh diurang ke dalam kubur eta jalma eueuh beheungan eueuh huluan bahkan tidak satu balasan daripada Allah dan kelak nanti jazauhum wa masiblanar paeh ngarebek ka neraka. Salapan yo sarona men koborehim wahum anatsnu raihatahu minal jifati sagolongan umat Rasul begitu dibangunkan dari kuburnya Allah eta jalma awakna leuwih bau tibatan bangke naozo komo-komo paeh bau bangke keur hirup ge barau. Betul. Komo geus paeh cek muad sade ya Rasul cek Allah umat anjeun kana Muhammad urang sarongnya naon kalakuan di alam dunia dijawab ku Allah haula illadina
yaktumunal ma'asi khaufan minan nas wala yakhafuna minallah. Eta teh ulang sarong ge anu kerep dalam dunia sok jumputkeun maksiat. Izin ku jalma teu izin ku Allah, sieun ku jalma teu sieun ku Allah. Contoh, ibu ari keur kana pangajian meh bulu di tiungan, baju di dasteran, awak di dasteran, betul? Bahkan make kaos kaki, bu dong bu. Bapak-bapak hulu di kopeahan, awak di kokoan, kahanap di sarungan, balik ngaji. Ibu tiung kamana, baju morosot, tinggal kutang jeung androk. Bapak peci kamana, koko ucul, samping morosot tinggal kokolo luhureun tuun, nah cidok dina kursi. Sabari nonton tim, celek diuk doang aing kieu. Ngomong bae yang diuk. Begitu gancang caritana teu heubeul aya saya mah. Assalamualaikum. Cek indungna pamajikanna kana anakna. Nak, coba tolong tuh di depan perasaan ada yang salam. Iya mama ada tamu. Siapa? Pak Ustad. Pas kadenge Pak Ustad saya mana cek indung, mana tiung aing, mana baju aing. Cek bapana, mana kopi aing, mana samping aing, mana remote. Bapak jangan nanti remote paehan TV aya Ustad. Mereka takut malu bukan karena Allah, tapi sieun ku manus. Nauzo eta jalma anu kalakuan kos kitu ulah sambat ke dia paeh bakal dikarebakeun ka neraka. 10. Yo sarona men koborem saudal wujuh wazruqal uyun. Nomor ke-10 umat Rasul. Begitu dibangunkan dari kuburnya Allah, eta jalma beungeutna hideung lestreng, matana molotot keluar, sieun hideu. Beungeutna hideung lestreng, matana molotot keluar, sieun hideu. Upama ibu-ibu balik pengajian ti dieu hayang kih diampet, balik ka imah. Begitu salaki keur diuk di lawang panto di lengkahan ku pamajikanna kocengkang cek salaki heh dia kasopanan kabelat aing hayang kieu. Eta si pamajikan jauh kene ke lawang panto kamar mandi geus jingsatkeun androk. Pas datang ka kamar mandi naluhureun kolom aya jalma keur nagong beungeutna hideung matana molotot kaluar. Cek eta jalma arek ka mana? Sieun teh. Sieun teh. Jadi moal wiwisna. Jadi moal kihna. Jadilah upret-apret. Cemuan sadeta ya Rasul. Dijawab ku Allah, haula illadzina yasrabuna al-khamra. Eta teh Muhammad, umat anjeun urang saronge anu keur hidup dalam dunyana eta memeh paeh. Teu tobat ka Allah, tukang minum arak. Tukang mabuk. Awas insyaallah urang mah daya, tapi awas anak incu urang kiwari. Naon sababna? Atas dasar pergaulan, betul. Kamari ge di Kabupaten Serang aya beungeut ustad, bajuna make jubah, imana gagah mentereng, tapi di jerona produksi sabu-sabu. Awas jaga. Tah eta zaman nu kitu teu aya hiji balasan daripada Allah jaga di akhirat. Jazauhum wa masyumilanar paeh ngarebek ka neraka. 10. Terakhir urang saroge nu paeh ka neraka. Yo sarona min kuburihim. Awas ya. Mamluatun minal barosi wal juzami. Sagolongan umat Rasul begitu dibangunkan dari kuburnya Allah, eta jalma pabu awakna pinuh ku panyakit, digemrong ku bilatung. Cek muad sadita ya Rasulullah. Cek Allah eta teh umat anjeun Muhammad urang saronge. Naon kalakuanana? Haula illadzina aqul walidain. Eta teh umat anjeun Muhammad anu sok nyeri ka indung. Awas punten kasep geulis anu aranom keneh petot bodeg eta indung bapak teh kudu dimul, kudu dihor. Betul, bukan manusia yang menyuruhkan Allah dalam Al-Qur'an. Cek Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini kiwari loba anak kaluja kana kolot. Ulah sampai ka urang nyabok nampiring kalau jadi kolot. Betul. Corak carek kalau jadi kolot dititah ku kolot wala taqul lahuma uff. Nyebut oke teu meunang. Bahkan kuari tibalik kana ustad kana kiai daratang ari kolot disabodokeun moal ijabah doana ku Allah Subhanahu wa taala. Betul. Maka itu kata Muad bin Jabal, ya Rasulullah, selain itu orang yang menyakiti kedua orang tua balasan daripada Allah yang dari apa? Dijawab Allah, jazauhum wa masuk milanar. Umat anjeun Muhammad anu sok ganjir ka indung bapa paeh bakal ngarebek ka neraka. Bea urang saroge kabeh paehna ka neraka. Gampang pan? Terakhir
ieu mah nu kana sur dengekeun ieu geus peak urang sareng ge kabeh mah kana laka ieu mah tinggal kanu kana sur saha jelemana hah ayo sia urang sareng ge geus peak kana laka kabeh Encan. nomor terakhir umat Kangjeng Nabi anu bakal jadi masuk surganya Allah cek Allah cek Rasul yo sarun min kuburihim wa wujuhuhum kal qamari lailatal badri sagolongan umat Rasul begitu dibangunkan dari kuburnya Allah eta jalma wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama subha jangankan manusia seluruh malaikat di mauqif alam asalnya Allah bertanya ya Rabb Tuhan siapa mereka cek Allah nu mana malaikat eta jalma sarombongan anu beungeutna keluar cahaya dijawab ku Allah eta teh umat kakasih aing umat Muhammad urang mana gas keting urang sarong ge nya bisi kasih ku aing teu bisa balik kana ya urang sarong ge aing jelema mana teh nyawa aing ngan bisa wallahu alam ngan cek Allah setelah ditanya naon kalakuan eta jalma keur dalam dunianya cek Allah haula illadina ya'maluna sholihati wal hasanat eta jalma hirup dalam dunia teh masya Allah teu aya pagawean terkecuali ibadah jeung ibadah be ka Allah teu dicampuran ku maksiat wal hasanati jeung kabagusan lamun anu 11 tadi mah goreng dibalikeun jadi bagus jeung tatangana akur salatna ditingkatkeun hirupna berehan kitu tara ngalegleg barang haram tara ngaboh betul wa ma tubada taubat nomor katiluna eta jalma urang sarong ge memeh paeh tara lobat heula ka Gusti Allah ku ngarasa loba dosa bahkan jika mereka mengaku akan diri cinta kepada Rasulullah contoh akhlak baginda Rasulullah SAW di dalam Al-Quran Allah sampaikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun Rasul dalam satu hari satu malam Rasul kurang tobat ke Allah 100 kali padahal kata Aisyah ya Rasulullah apa manfaatnya kau bertobat kepada Allah kau manusia yang tidak berdosa kau manusia yang sudah dimaksum oleh Allah kenapa kau bertobat dijawab oleh Rasul Aisyah kami bertobat yang pertama kami mengharapkan maqamal mahmuda hayang menang tempat anu dipuji ku Allah yang kedua supaya menjadikan contoh pikeun umat-umat kaula masyarakat saronge di akhir zaman anu hirupna tukang loba doraka supaya daek tobat ke Allah subhanahu turun ayat Allah kalam dunia ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan maka dari itu melalui peringatan Nabi SAW mudah-mudahan orang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad nomor ke-12 jadi penghuni sur amin ya Allah ya Rabbal paham ngartos nomor kaji tadi naon tatangga jeung tatangga teh daek 2 jalma lalawara kana sol 3 jalma pel 4 Orang nama orang Cikoneng. Oh. aing mah teu kahar cek aing ge tulis banyak ku aing kudu dibalikan deui sampai ka beres satu beres jam 3 manggas ieu mangarog ngaji denge yeuh mudah-mudahan saya salit sing aya mangfa lain salah aing salah panitia lamun aing jam 10 beres setengah 12 kakarak mantep atuh bocik kieu karek nangtung doang kelong bae gas ieu mah saya salit mudah-mudahan sing aya mangfa terserah mudah urang sana kenging kabarokan janten guru urang sadaya mudah-mudahan dipasieun ilmu anu manfaat maslahat dunia sareng akhirat sakitu anu kapiatur kirang langkung jadi hapunten usikum wa nafsi bi taqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin amin ya rabbal alamin Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna allazi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatina fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'alimin bi jayi khatar barakatin sul muslimatil ahli wa amwat rabbana ya Allah innaka sami du'aatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.